ABG muncul bahasa ayeuna nama ABG nya ABG teh anak baru gede. Anak baru gede. Oh laras. Jaba bongsor. Gede geus dewasa eukeur eta budak ayeuna loba nu ngalamar ti raja-raja satatar Madya Desa. Timimiti raja nu ngora nepi ka raja nu aki-aki. Pangkat RT oge nepi ka ngeletan ka si Nening. Sepuh anom jalar istri oge pada muji kana kagelisanana. Malah bedieuna anu dipikir ku kaula horeng si mana horeng boga anak awewe teh geuning jadi investasi anu gede keur aing. Investasi gede kumaha maksudna? Geuning boga anak teh ku lobana ngalamar, loba nu ngalamar eta teh saeutik mawa harta kakayaan pajarkeun teh pamahugi ka si Nening. Komo pangkat raja mah nepi ka ngawur-ngawur nyata emas 2 gotongan 3 gotongan. Di mana? Laras. Numere mobil mah, numere motor mah, numere sapi sanajan sapi nage keur beunang penyakit PMK. Laras. Tapi geuning eta teh hasil ku ayana boga budak geulis. Awewe geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina lucu taya nu nuruban lir widadari turun ti kahyangan. Artis malewat. Di bala. Artis malewat karena kageulisanna si Nening. Da upami teh mangudak ku kitu teh mah tong bujeng hingga batur. Pun anak oge nepi ka kekerepengan teh. Nepi ka kukuleran kula. Nya. Kitu. Tak. Nu matak bangsa aing keur baheula keur aya indungna kaduhung aing boga anak teh hiji. Da tadina ngilu aturan kabeh nya hok ieu mah aing teh 200 anak teh. Tuluy awewe kabeh. Da gareulis tuang putri mah da nurun pisan kana pamenteu salira. Atong ngahina sia. Tong melede. Da aing ge ngeunteung sorangan aing teh goreng dodongis. Aduh, punten we Gusti da maksudna mah muji abi teh. Sakalian kaca teh pupeus kula. Tong matak tong leletak ini jararudas ih Meni jutek. Kitu tah. Tah. Kulobana panglamar anu datang ke negara nya kaula ngayakeun saembara adu jago. Pertandingan saha-saha anu bisa ngelehkeun maneh pati eta anu bakal ditikahkeun ka pun anak. Jeung syaratna teh kudu mere harta kakayaan minimal 1 miliar daftarna. Laras. Da 400 dincek ka dinten 10 lumangsungna sayembara teh. Maneh pan selaku panata calagara senopati kantenan. Kumaha di lapangan? Masyarakat kahibur. Kuayana raramean di patempatan. Tuluy. Padagang pada sarugema da maru cekil usahana. Tuluy. Seueur deui pamilon anu sararumping ka nagara anu ngadon daftar. Tong bujeng hingga pangkat raja ieu mah urang kampung bari jeung aki-aki boga sawah oge ngadak-ngadak dijual hayang kawin ka si Nyai. Ngadak-ngadak sawah digaradekeun. Anu rek haji oge ngadak-ngadak dicokotan di duit dana haji nanti. Hayang ngilu muhun. Kitu Gusti. Hayang ngilu segala bebeakan.
Kitu we bari jeung maranehna teh bari saeun gelut ngan ukur babaledogan we boga rasa mudah-mudah meunang. Bagja. Kitu Gusti. Jadi nu daftar teh nambahan deui Gusti. Beuki loba nya. Waduh, wayahna we Kakang Pati mah kudu langkung speed. Kedah siapkeun nok meri jeung Sprite. Sareng jamu kuah nya. Kecap jeung pedas. tempe atas sareng gula beureum ulah. Jeung naon kecap jeung pedas nasi goreng. Haneut jeung nok nih. Jeung sate doma. Kitu jang kakuatan jamu-jamu samiloto jeung sajabana. Sakur jamu pait. Nya. Pasukan pijit geus aya. Pasukan pijit parantos sumping. Pemain Harris Spa yang mijet sirah Khusus da aya. terus yang dina awak message dipijit full service kanggo Kakang Pati. Pokona mah Kakang Pati ulah nepi ka geuning. Nya. Da geuning tong bujeng hingga ka salira Gusti anu masian upeti teh ka abdi seueur anu hoyong nyaeta mangnyalamkeun jeung deui cenah menta mere leuleur nyogok ka abdi Seueur panyogok mucek. ditarima henteu sieun abdi mah sieun salira. Awas ya ngomong ka aing sieun aya prak-prakanana sia mah nyokot ati ampun deui Gusti demi Allah abdi mah. Nya. Ya. Kitu dah. Wayahna Pati timbalan. Siapkeun tanaga pikiran. Sabab aing teu sudi maneh nepi ka eleh dina gelut. Maneh diandalkeun pisan ku kula. Pikeun narik harta banda ti para pamilon anu sasatna hayang ngawin anak kaula sipur beningrum. Wayahna Kang geura siapkeun we tanaga sareng pikiran olahraga we unggah dinten. Angkat besi Push up, sit up, fisik, sekot jam, nya senam pagi. suplemen, sareng sajabina pola tidur cing leres. Yang fitness. Kitu dah. Fitness. Maneh Senopati dau. Wayahna tartibkeun para petugas. Leres keamanan di tempat saembara teh ulah nepi ka kalang, nepi ka asup ka para panonton teh ulah nepi ka asup nyeret kana kalang anu teu mahna teh beuki nyeret kalang teh beuki ngaleutikan. Oda seueurna kunceurna jalmi Gusti anu nu kawas lulut. Teu meunang diulah-ulah itu. Oh, carek. Oh, laras mangga. Daya ketegasan. Kabersihan jeung sajabana wayahna sia. Dawu. Tak itu Senopati dawu. Nambahan deui nya siap pamilon teh. Senopati kantenan. Anu di negara Batamera, di negara Parang Gumiwang, katamah-tamah di negara Astina. Raja Astina teh mun teu salah mah suyudana leres. Seueur pamilonna eta teh. Kitu Gusti. Sok ayeuna mangsa geus nyerelek rek kabeurang. Aing rek cicing di dina kursi ngrendeng jeung si Nyai dina papayungan di payung agung kilap kuning payung agung kerajaan dina papanggungan hayang aing ge kasorot ku para panonton paninggalina ulah waka kasih kening wae aing ge hayang kasorot yen aing teh bapana. Ayo aya perhatosan kelasnya. Heuh? Ayo aya perhatosan. Wayahna kasia Senopati pingkieun ka hareupna lamun sia ngomongkeun aing teh heuk puji aing teh alusna naon. Leres. Sia mah lempeng sia mah. Aya teu disawe teu disambat sia mah.
kayak mana we teh instruksi Gusti nya tukang kamera lempengkeun jeung tukang kamera lempengkeun kana beungeut aing mah nya si teh aing di kamera teh samet beuheung we ka handap nah kumaha sia na salirana jagung teuing atuh panginten rajang dicium tina bujal pingkeun kondisikeun laras mangga ayu sok jayu kitu dah si neneng we kamera janten kaula teh kada katahar dipikeun janten jago sayembara heuh sok wayahna tekadna ucapna lampahna gerak tigin dina ati ulah umur kainduan ulah geda kaangenan omat ai teh hayang ngadenge sia eleh deuh diestokeun jadi urang bagi-bagi tugas akang rek ka kamar rek siap katahar ayi siapkeun para petugas sae mangga salira bade nonton nonton aing mancok hah kesaksian hayang nyaksi aing dikira yang si anak buah gitu sae mah rampung daud tutas penganti kakak tigas kantor pinara amin bra aya dina ginur karahayuan Gusti Prabu mudah-mudahan hayang loba aing euy teu desto permios bra lukai ini raya lu mundur wiwit di milayang rana wiwit di milayang rana wayahna tong talangke senopati enak Gusti moal ngijing sila beok sinembah kaula kasalira beralu mampa permios Gusti anu merestu daai tuang putri mah larasa teh bakal ditikakeun pami eleh teh mah asa beungar we lalakina kitu sae permios bra kumaha di alun-alun nagara teh nepi ka kawas lulut jelema sanajan bari jeung panas mentrang-mentrang eta jelema cicing we cari nutrut kitu du bakat tingku resepna ieu sayembara gelut wadek kabayang beki loba beki ditegra beki ngamer bulan dan merah hingkang samya lumampa kondur setengah hingpang kona lendra nak lendra sing hasil pati senopati sok sing tartibkeun jalana sayembara batur-batur salembur para pasukan sadayana menta sok aya kumpul siap bulan siap kumpul ngahaturkeun semua pangabaktos
diterima aya naon aya naon cenah bulan calukan heula batur-batur kana rumpul ka dieu saya mangga cobi panggil cenah lain eta buuk nepi ka cawig-wig kitu sia teh urang mah dicukur heula datang ka dieu teh matak naon heug di sisiran lah ya kasalon heula atuh urang mah nya dan nembe ge parados di sisiran Gusti ngan diacak-acak di kupun bojo kunaon biasa we pasia dikerewas kula ai sia beuki-beuki teuing pasia kupun bojona we galak galak naon teu pira abdi pakapang salingkuh lain ke tepira lain teu pira sia teh wanita mana yang mau dimadu sidik masalah kitu teh masalah anu pikageuleuheun badak naon di sia teh heug setia Satya kan wajar we Gusti dan lalaki aduh ulah kitu sia Gusti calukan batur-batur siap cobi alah eta heot woi batur-batur salembur baraya sadesa kumpul aweuhan nepi ka kitu aing ya kumpul digarawe babarengan lareng kai-kai solale saha ieu ayo ngatur ke nyembah atos Gusti ngatur ke nyembah atos ngaturkeun sembah pangapaktos eta teh Gusti diterima ayaon naon cenah ayaon aya naon teh aya hatepikeun nenek nah ya naon cenah tuh iraha ayeuna dieu teh sia teh na tuh aneh pangijeng baladna tuh cageul aneh nanya Muji sia ulang mah ieu ipu ipu ripu ipu eta sia nepi ka biwir segede kitu kunaon biasa aing kaselet engang Biwir ulang teh. teh kaselet engang suka tarik ngecer di mana itu na angkai engkeng lalu kata ulang teh keung ala engkeng ai abak ai engang ngeong ngeong kok pek ka dieu aduh unyunyut we bareng ngerenyet bener eta ulu unyunyut euli ulang teh bari jeung euli bari pertetamat ka indung ulang teh amah sama cenah udang diteuleut engang ulung itu ulang teh aya nulungan nah indung maneh aya hanya teh geus awet atuh nama kini sesemat ka indung da apana aing mah geus teu boga bapa geus teu boga nah maot aing naon awin deui ulang awin deui geus awet ngilu ka apa terus ka apa teh kawin deui jeung indung anu anyar kaulang teh mun alekan teh sesentak anjing obog we di anak kamaneh teh na mun alak teh di anak terekeun cenah teh da siana baong aing mah jelema alim alim naon ageul ulang mah atuh kitu ulang teh nu matak teh ge aing mah talak itu ka dieu ulang mah ka eta amun hayang ahar teh mah ka hajat kanu boga hajat maksudna boga aja Bapak Asep
Saha sih kos awu tuh anjing. Tong ngambek atuh goblok biasa we. Sia teh. Tong nyerang gawa sepri. Bapak Acep. Oh, Bapak Acep. Bager, ubuh we. Soleh kamu. Berehannya. Sok mere duit, ocok. Ngan sok. Oke, gampang atuh sia teh. Cenah bari uwi. Nya. Itu oge wah syukur alang wa minggu amali ulang alingkuk di umah akid diongok ku Bapak Ajar ku Bapak Acep. Sia teh gering nya. Gering naon? 2 minggu ka tukang na gering naon geuling atuk. Nah, pernah batuk make jeung diopna mah lain atuk kohok-kohok lain Lain batu. batuk kohok-kohok naon atuk tikus ruk lain naon teh atuk katabrak truk si anjing-anjing jadi Bisa enggak ketabrak? atuk ninget tu leungeun engkong omong alelol leungeun empleng oh leungeun kempreng bibir balelol nah setruk dah eta atuk setruk atuk at truk setruk atuk ye sia mah at truk tuk Sok sekali kukus. setruk atuk hese Bahaya kan itu. walunya we temennya tinggal tipan ulang teker Pedung apa? itu ulang teh rumah akid walingku ulang teh lipu untung usterna teh alulis ya Carantik suster teh cenah. suster alawat alulis ing-ingna alodas Alenol. ping-pingna barodasnya ulang teh sok api-api bari kieu si ibu utar teh bari tetonggengankeun ka tempo ucuyna teh sia nepi ka paengan teh cager-cager da kitu pikiranna akeun ae Ada normal. nya ulang teh waktu keur aya utar teh api-api pingsan abdi pingsan pingsan ulang teh disangke we ku utar teh dicabakan hanyut Hangat. si anjing Lain aya purunyus nama kan. aya bahan diturutan ku aing menggering ke nya itu dah ulang teh wa minggu alingku eueun nu along iwati Bapak Ajat ulang teh lipu Asep Nurdi. ye ulang teh ucang angge alamun ulang geus alamun ale udang deui ahan nya balik aanyian geuning ngaluyu ulah ku jaeman jaleuleu beun anjing na eta teu ceung bente same kaharti ku batur Artikulasi sok panjaleuleu ja leleuleu sia mah tulak tu jaeman gok ulah ku jang maman Jang mama. jang maman dicocokot sia mah Ya peralatan Cianjur. Seureuleung bae. Ucing ketinggang syong-syong ngek. Ucing ketinggang syong-syong ngek. Ulah sete kalunya. Ucing ditinggang ku ong-ong api sete. Ngageuh diri aja kah ya. Mana karep wae siapa. Rungkul euy. Ngaturkeun semua pangabaktos Gusti. Khawatir bulan. Diterima. Aya naon ieu teh? Nya
ke diuklanan aya hal-hal tepikeun ye Khawatir be. mangga geuning balaya baraya sadayana Nya geus karumpul. cager lur meuh mana cager ulang ujung amali mau ulang teh atuh batuk naon batuk eta stroke seda mah alah nya teuing nya sing sabar we nya karunya teuing keur bebeungetan jiga hawu teh jeung stroke nya si anjing ya Jadi dicarek. abe sia Panggil deui nya. Ka babaturan teh ngaledek geus eta. wayana we jaga kesehatan euy Geus geuring mah. geus geuring mah geuning ripu segala karasa Dahar paria ge pahit keur geuring. reki ini tan ketebak angin teh matak tiris kana awak deui teh nepi kana tulang-tulangna meni asalalinu ai komo kahujanan mau jeung camewek jeung naon haroream teh rarasaan teh rek tereh kana pipaeheun Awak narokto. nes ti ngomong teh meuni jiga nu gering sia teh keur gering nya ulang teh pan keur geuring gering naon sia geuring syawak-awak gering syawak-awak gering naon wae siralion Ah, sia ieu. panon berem irung ngucur biwir barusu beteng mural tuur nyorocok syawak-awak jeung susuku rorombeheun Aya nu kaliwat. cara make sendal uluh alunya keleungetan jiga hui teh euling goblok sia teh tuh kan aing ge alua eulih teh siga awu tadi ajig teh Siga kentang gitu. kitu kelanan naon Cing cobi tataan. lamun gering syawak awak mah teh kudu dipapai ti luhur nepi ka handap nyaho pan tadi ge dipapai kuwi Balikan deui. sok tataan deui tataan kumaha sia sirah teh kumaha bieu teh siralieur panon berem irung ngucur biwir baru beteng mural tuur nyorocot suku roromeheun Aya nu kaliwat sigana. aya nu kaliwat Kaliwat. naon nu kaliwatna luhurna beteng handapna tuur tengah-tengahna can kasebutkeun Kan kasebutkeun anu kaliwat teh. naon ari bobogaan maneh kumaha bobogaan aing mah kieu tah moal kabawakeun geuring itu ieu oge sanajan geuring tetep bobogaan aing mah kieu tah Cengkat. norma cara batur atuh pokona mah Tati. pokona mah si eta mah diprioritaskeun dijaga wah mah kabawa geuring weh kieu we eta ngajanteng sakomo bari jeung alhawatiis subuh-subuh teh jok kieu we Jual pundak rek ka we. pasar mah bogat angkot we heuh tara make leungeun kieu tara mah kieu we tuh kitu tuh wah dinangna dinengna si eta mah oh bener aing marukana teu dumelo nu mata pamajikan uing tara pindah teu lain hati oge tara pamajikan aing mah nu aing si ieu tuh si Perdi na kieu atuh marukana kumaha Rancingeus. kitu tah nya marukana data di oge aing telah moal ka dieu sebenarnya mah aha pan siralieu si ajig mah panon berem ngucur biwir barusu beteng mural tuur nyorocot suku rorombeheun ayi uing teh geuring nepi ka kieu-kieuna ade hulu ulang wae atuh teu omong-omong atuh Eja-eja.
nya teu eja-eja ulama mana mah eja-eja ala pendunungan hayang diayar teh. Hei, naon? Moal nanyakeun? Nanyakeun naon si teh? Bisi aya nu kaliwat. Apaan geus bieu? Atuh sakali deui we. Please, please. Heuh, aya bobogaan maneh kumaha? Atuh bobogaan aing mah kieu tah. Mau kabawakeun ngeuring sanajan capek itu ya ge bobogaan aing mah kieu terus atuh. Normal. Mata pamajikan aing ka lain hati oge. Tetep ka aing we sabab anu aingna kieu. Demi Allah aing mah. Nya aing oge. Kitu atuh percaya ka euy. Matak ditutup-tutup pemajikan yang melukana kumaha atuh. Dawing teh bete maka dia moal sabenerna mah. Kira lieur. Kadung ditanya si Haji. Panon berem, irung ucur, bibir barusu, beteng muret, tuur nyorot sot suku, rorombeh. Gering sawak awak ripu jaga. Hei, naon? Mau nanyakeun deui. Sumpan geus atuh lah. Tanyakeun we atuh ame gairah hidup nu muncak lagi. Please deh, please. Korea mah sakali we ngomong. Meni somong. Mani moal nanyakeun nya, wae. Hei, dunungan moal naroskeun? Teu hayang. Nanyakeun moal. Nayaga moal naroskeun? Moal! Digarala. Nu nonton moal naroskeun? Paduli teuing. Ini jaruh Kana aing bobogaan aing mah kieu tah. Geuleuh nanyakeun ka aing. Bobogaan mah teh kieu. Heeh, nah bobogaan aing mah kieu nya euy. tara dijajam. Paingan dipangkaburkeun wae sia mah. Makan gawe. Goreng gawe sia mah. Naon moal nanyakeun? Moal meni sararombong. Jadi ada kedunungan sugan dicecep ku dunungannya. Indonesia. Jok. Edas. Indonesia. Jok ditabrak. Uyuh, paingan anonna ketutupan opea si Ajig deh. Paingan tengah tinggalin. Aduh, para roek euy. Bukakeun heula. Aliran gitu. Woi. Nah, di mana? Iya dari Persia. Buka kopiahna tuh. Oh iya gini. Siapa nih? Aing dulu. Babaturan maneh atuh mah teh menika petak naon heuk buka kopiah teh. Buka Heh? sahabat. Kopiah buka. Kopiah saha? Kopiah maneh. Sor. Lain aliran? Lain. La ilaha illallah. Kopiahna. Buka kopiahna. Weh. Aduh, damang. Wajah. Ayo sih buka mah. La ilaha illallah babaturan ge damang. Aduh, agel. Aduh, aya naon? Tuh di sauran kerudungan. Di mana? Tuh tukangan mana? La ilaha illallah. Damang. Wajah. Aya naon mesti? Diuka. Mana cager? Pulang teh kergeling sawah-kawah. Gering naon? Geus. Hah? Kalau ditanyaan, manjang saya mah. Kahayangan ditanya gitu teh. Kayak gitu. Mah nya mimitina sia mah. Oh gitu? Heeh. Nah, di mana? Di dinya tah? Hah? Di dinya paling mana? Tah hareupeun sia, hareupeun aing. Oh, hareupeun sia. Heeh. Kau kali eta. Loh. Wah, parawek deui yeuh. Aliran yeuh. Ngajepret lampu. Di mana Waraya? Di mana ya? Ampun. Lain kumaha rarasaanana panonna eta. Da beureun karasa mun aing make kopiah glogor depan mata da karasa ku aing. Ieu mah tepi ka teu karasa. Buka heula. Kopiah sia nutupan panon.
Heh? Kopea sia tutupan panon, kopea sia. Oh maneh. Wah, abdi heuh. Buka tuh buka. Dah. Weh. Damang. Beuje. Damang. Oh, jauh. Akoy. Geus dibuka. Aya naon? Apan geus nanya sia teh? Kiraha tadi deui po deui. Aya naon teh? Cek dunungan tuh. Mana? Tuh tuan maneh. La ilaha illallah. Damang. Beuje. Weh. Cager maneh. Ulang teh keur geuli. Sira lieur. Geus. Heh? Tong ditanya sia eta mamanjang. Hayangan ditanya. Ari kitu kunaon? Ah, sia mah. Asa nu tadi naon? Pokoknya dia ngomong gitu. Gitu, sia na diuk ah. Di mana? Dareup tak? Hareupeun aing. Dareup kadinya diuk sia ih. Lu. Kamarana ieu. Lur. Tong ninggalkeun lur. Si anjing nepi ka nyapekeun atul si anjing teh. Lain rada panjang. Heeh. Aing teh keur atuh teh. Kumaha lamun aing alah tinggi atuk deui anjing teh. Atul teh using atul teh. Di marana lur? Ampun. Hei! Tah aya sarana geuning. Di mana? Tukangan sia. Heh? Tukangan sia. Mana nih kaya? Panon sia kaltupan kopea. Heh? Panon sia kaltupan kopea sia teh Naruto. Abdi heuh. Muka kopeana. Weh, damang. Aneh anjing asih teh. Wah gelap yuk. Kasedar geluduk abdi. Aduh, dah aman kieu mah yeuh. Aduh. Si Aji. Weh, damang ganeng anjing. Ayo mah jauh denger kabeh kunaon? Sia diuk. Salah naon abdi mah jeung teungeul. Ampun, salah kopea. Meninggalak. Na ulah abdi ngage kopea, lain masalah ulah tapi siang lonying wae. Unggal katutupan, unggal dibuka, damang. Iraha. Sok rasa ku sia tah, tupan bae sok. Si kumaha teh? Sok buka. Ning deui yeuh. Ning cicing eta. Arasaan aing gitu.